Jadi kenapa Sunda telat gitu? Kenapa Sunda telat? Sunda itu jadi setelah Bali dan Jawa baru Sunda. Iya. Ya, karena memang tadinya publikasi dan informasinya kurang dari Jawa Barat, terutama pemerintah Jawa Barat. Hai pemerintah Jawa Barat, tolong dikembangkan, dipublikasikan, diinformasikan bahwa seni Sunda itu edan luar biasa mantap. Malahan mah aya hiji wanoja asli na orang Bali awewe pan ada di Bandung mah geus teu bireuk atuh nganang awewe mah nya. Tadi itu aya salah saurang na hiji Tukang kenang awewe bungbung. diajar lain joget bumbung jadi manehna hayang neuleuman karena kenang Sunda. Saha nu ngalatihna? Teuy. Ya lah ge saha nu ngalatihna Ya ya. iya atuh arudi mah. Nya ieu mah nyobaan we kitu. Oh iya nu ngalatihna sia. Alhamdulillah. Memang salah sajina kudu gitu kan. Jadi nyebarkeun teh dalam manggung ngungkul masyarakat teu nyerap. Iya. Jadi anu hebat mah datang ka ditu ka mana wae melin ka Bali Unggul. Reka luar negeri, reka pulau lain di Indonesia memang dibarengan ku ngajar atau workshop teh itu nulungikeun ka masyarakat. Jadi bakal leuwih nyebar kesenian Sunda saantero jagat teh eta. Nya keur makan orang memberenanya mika cinta kana kesenian sorangan. Jadi urang mah rek aya di mana wae ge tetep gitu. Urang mah nu dicekal mah anggar kesenian urang sorangan. Ade, itu penampilan limpangan luar biasa. Ade, kajenting di Bali loba bule itu ieu kan nya. Teu kabita mah. Teu kabita. Kan? Ngan teu teu. Weh. Tos. Beli pas ya gua orang tua istri. Itu. Jadi memang gitu. Yeah. Jadi memang influence-nya kuat. Apa Yeah. cek paribasa mah kieu. Jadi lamun hayang rock and roll cenah musik mah kudu ka Sunda. Ya. Ya. Lamun hayang klasik cenah kudu ka Jawa. Ya. Gitu. Lamun hayang jazz kudu ka Bali. Ya. Cenah gitu kan. Jadi tak nanti perimbangannya teh gitu tak. Baraya Yutur Bayu Racana menurut penelitian ada yang bilang seperti itu. Ya rock and roll mah cenah musik Sunda. Lantaran musik Sunda mah leupeut jeung cepat pertumbuhanna perkembangan musikna gitu kan. Lebih kreatif ya. Kalau mau klasik harus ke Jawa. Lantaran Jawa mah musiknya berasal dari karaton, kerajaan. Mun badaya ketawang kudu kitu, teu bisa dirobak kudu kitu. Tah ayeuna ge Bali mah jazz cenah mah. enggak ayeuna oge kieu mang. Di ditu teh boga grup Saha teh? sim kuring teh. Aduh, wah. Bisa. Tapi ngagarap kena keroncong. Keroncong rewok meureun judulna teh lain. Jadi kieu mang, saya keroncong anu disebutna keroncong inovatif. Eta keroncong anu Keroncong inovatif. Mang. Maksudnya kumaha eta? Jadi kuring ge boga grup anu ngaranna teh Kembang Layu Bali. Kembang Layu Bali. Kembang Layu Bali. Oh, ai layu di urang mah pan. Henteu ieu mah layu lain. Nah, jadi di itu mah lamun misalkan anak teh aya kembang kananga, lamun misalkan geus layu tetep kan manehna mah seungit. Oh, Nah, eta mah. Jadi gitu, jadi istilahna lamun misalkan tetep layu geus layu ge tetep we seungit. Sabaraha urang tah? Sabaraha urang di Jadi grup eta? personil teh Personilna. meureunnan aya penyanyi 3, meureunnan aya nu main musik teh 5 jadi 8. 8 urang. Eta teh tetinan ngaranna teh? Kembang Layu Bali. Kembang Layu Bali. Nah, barangnya keroncong- YouTuber Bayu Roja ya. keroncong inovatif. Ya, keroncong inovatif itu Kembang Layu Bali. Ah, tuh. Jadi lamun ka ditu urang ke urang ka grup manehna uli. Kontrol ke urang. Iya. Kembang Layu Bali. Iya eta acara ieu urang kontrol ka ditu. Oh, ontro Bayu Roja NO ya ngadu bak ontur. Ka Bali ade. Nah, Kang, kira-kira ieu mah anu Akang apal geus 17 tahun di ditu. Kira-kira siga di urang teu, misalnya grup teh unggal RW aya gitu, kira-kira seberapa puluh atau seberapa ratus grup Moal ka di Bali. itu, moal ka hitung mang. Teu ka itu. Itu mah. Sabab budaya teh memang Bali mah kunaon Bali pesat lantaran budaya jeung religius jeung agama teh ngahil-hil. Teu pasentro. Jadi eta kewajiban sesuai. Pan di urang mah aya ibadah lah ibadah. Pan di urang mah aya nu ngaharamkeun goong, teu meunang make goong. Itu menang make senang sapi kalau hajat kan gitu. Oh, dari Sabenerna mah teu sebenarnya kumaha Mayat? nya. Ari Sorabi mah lain teu ka itu. Ya. Ngan teu diitung. Lamun diitung mah ka itu.
panginten gitu pun tan bener. Benar. Tapi laras oge. Tadi itu. Kan kulantaran tadi itu saking lobana meureun kitu lah Kang Rudi mah. Jadi teka hitung. Teka hitung akhirnya mah teka hitung meureun gitu. Ya, luar biasa ada Bali, benar Bali luar biasa. Jadi kan diurang aya Bali, aya Jawa, aya Sunda gitu jeung Jawa gitu nya. Dan itu ketika saya ke luar negeri juga seperti itu. Jadi di setiap kedutaan di luar negeri itu selalu hadir gamelan Bali. Eta. Jadi kenapa Sunda telat gitu? Kenapa Sunda telat? Sunda itu jadi setelah Bali dan Jawa baru Sunda. Iya. Ya, karena memang tadinya publikasi dan informasinya kurang dari Jawa Barat, terutama pemerintah Jawa Barat. Hai pemerintah Jawa Barat, tolong dikembangkan, dipublikasikan, diinformasikan bahwa seni Sunda itu edan luar biasa mantap. Contoh, ketika saya mengajar misalnya di Jerman, di Amerika, di mana-mana, kenapa ya Kang? Sunda telat. Padahal Sunda luar biasa ya. Iya, betul. Gitu. Padahal Sunda luar biasa itu boleh yang bilang. Orang Eropa, orang Australia, orang Amerika bilang, kenapa Sunda telat? Ya, saya bilang, ya dari pemerintah kami, terutama pemerintah provinsi kurang respect untuk publikasi dan promosi Iya, gitu betul. di bidang pariwisata yang menghadirkan seni budaya Sunda. Nah itu karena memang ukurannya negara itu bisa maju kalau budayanya baik. Iya. Tuh. Nah seperti itu. Perhatikan ya, diperhatikannya. Ya. Dan ini tambahan begini. Jadi di Amerika misalnya ada beberapa ratus profesor yang mendalami misalnya kesenian Bali dan Jawa. Iya. Tapi profesor yang mendalami kesenian Sunda itu bisa dihitung dengan jari tuh. Jadi di Amerika itu ada persatuan profesor Sunda khusus menggeluti kesenian Sunda. Ada yang begitu, seni Sunda Jawa Barat. Lebih banyak lagi Jawa, lebih banyak lagi Bali. Nah itu mohon kepada pemerintah ya khususnya ya, karena mereka yang punya kebijakan dan punya wewenang dan punya uang, betul nggak? Punya uang. Gitu. Tolong diperhatikan nih, tolong diperhatikan seni budaya Sunda dan pariwisata, tolong diperhatikan, tolong diberi support ya, tidak hanya ngomong ngungkul ya, beri stimulan lah, beri dukungan dengan apa, ada biaya sedikit lah untuk memajukan gitu kan, banyak sanggar-sanggar. Untung mengaib di kita Mas O, untung. Ya. Sanggar sekarang bisa bergerak tanpa dukungan pemerintah, betul nggak? Masih kami bisa. Luar biasa. Saya mas salut ke seniman Sunda, seniman Sunda atau seniman budaya Sunda yang ada di Jawa Barat, gitu. Sanajan kurang dukungan di pemerintah, kurang lah ya. Ya. Tapi mereka tetap bisa Eksis. bisa Spartan, Konsisten terus konsisten gitu, untuk mengusahakan gitu seni budaya ini supaya tidak padam. Ya. Masa pemerintahnya tidak malu dengan begitu? Betul nggak? Setuju. Saya setuju. Tapi Saya paling tapi harus tahu kita juga histori dulunya. Kenapa Bali lebih banyak yang apa? Anu cek akang tadi. Dikenal, lebih banyak dikenal. Kedua Jawa kan dulu orang sabab baheula pan orang teu apal historinya. Masih bodor kayak lagu. Itu bodoh intinya. Serius. Ketika kunaon ayeuna Bali gamelanna sangat lengkap. Baheula di udah penjajah ini langsung ka Jawa rada ngurangan saeutik. Pindah ka Jawa Barat leuwih saeutik. Pindah di ka Padang kari Bonang. Kari Bonang. Maruraga. Oh, udah di penjajah nepi ka Kalimantan goong hungkul ditincak gitu. Jadi itu sejarahnya. Jadi kita itu harus tahu Jadi histori. sejarah nanti ini udah penjajah. Membawa gamelan. Berat teuing berat nya. Oke, luar Jadi biasa. yang lebih diperhatikan mungkin yang pertama Bali karena memang masih lengkap Ya. gamelannya gitu. Dan Bali salah satu merupakan salah satu Wood Island atau Nonte Paradise Island Wood. Jadi salah satu surganya dunia itu Bali itu. Memang karena di Bali itu tadi tidak paing-aing antara religius gitu, agama dan kebudayaan. Mereka bersatu. Ya, betul, Mas. Jangankan kawinan, syukuran dan lain-lain. Orang yang meninggal juga di situ pakai gamelan dan lain gitu. Ada apa? Ritual, ya. Ada ritual gamelannya. Jadi sangat luar biasa. Salut dengan itu. Abdi yang naras sih Kang Rudi pun dah. Ayeuna kesenian pan naonnya fluktuatif gitu Ya, aya turun naik banyak. Aya geureugeuna aya pernah teu sampai di titik yang mungkin di Bali mah kan jauh jeung dulur jeung naon gitu. Pernah ya pengalaman nu Matak jauh jeung dulu banyak tadi cukur-cukur acan saya. Teka beli silet mah. Aya tuh pengalaman nu da kesenian mah gitunya kadang-kadang manggih sangat perih gitu. Aya teu titik terendah. kena hari senang mah ada Suka duka begitulah. dukanya lah. Duka nama lah, Di suka Bali. geus pasti. Heeh. Nya mang. Jadi kadang-kadang meureunanya
alamun jauh ti dulu Oh, sedih aing we. Acan, acan. Teu kudu sedih-sedih banget tapi Biasa. Biasa. Kumaha tah urang meninggal di dinya sedih teh. Iku naon? Itu. Satu tong ka dieu wae. ya kadang-kadang sok sedihna kieu mang kan nya ari sono gitu nya sono kalembur sorangan tadi itu mah orang kan culang-cileung sorangan teh bener gitu. Saya mau narik ngecelok ka babaturan teh. Mal bisa. Tapi kadang-kadang orang ngajarkeun diri sorangan teh bener. Kumaha hirup di ditu sorangan Mandiri teh banyak. kumaha gitu. Kan teu bisa di ditu mah misalna teh urang lapar kasaha lompatna. Tah jadi meureunana teh mah kumaha carana urang sangkan bisa hirup di ditu. Defend, ya. Mohon sangkan kumaha urang teh beneran bisa mehapekeun diri oge di ditu. Tah eta mah Manage bener. diri benernya. Nah, jadi orang kudu sabisa-bisa mungkin mah nyameureunana di ditu oge urang tuh kudu bisa neangan dulur. Nah, ini tipkeun diri teh. Tah, Nitipkeun diri. meureunana. Mantapnya gitunya. Yang bisa kieu misalkan di itu pan lobana beuh. Urang beuh, mah tuh ajakan lah ngecerekan gitu. Bahasa nama. Bahasa ieu mah gitu Jadi meureun. gitu meureun terutama pesan jeung kesan ka para seniman gitu nya. Ya. Anu kakarek muncul ayeuna burudak ngora anu garuis nu karasep gitu. Jangan so mama. Gitu. Wah, naon teh jadi nu kitu teh olo-olo naon teh bisa lah nya ku ayeuna mah nu penting mah memang harus bekerja struggle. Jadi apapun profesinya ketika diketekuni oleh kita secara rutin, secara profesional itu akan menjadikan sebuah sebuah masukan ekonomi yang barokah lah kurang lebih gitu. Ya. Nanti kita sambung lagi tetap dengan Wahyu Roy Channel di acara Ngadu Bako. Ngadu Bako. Ngadu bako. Oke, hatur nuhun Kang Aep, Kang Ajat, Kang Aji, Kang Acung, sareng Kang Rudi. Kang Nur, hatur nuhun, luar biasa.